warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa kataba sa'adatahu wa syaqawatahu wa rizqahu wa ajalahu wa huwa fi qararin makin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Anallahu a'lam bi muradi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kepayunan pangresa pengatur waktu nu parantos masihan waktos kusimpring dimuliakeun kesepuhan guru urang sadayana anu mimpin di ieu masjid di ieu wilayah beserta keluarga besarna anu sami kusimpring dimuliakeun. Para ulama, para asatid, para masyayikh, para ajengan, para tamu undangan anu sami hadir anu sadayana kusimpring dimuliakeun. Panitia penyelenggarai acara beserta jajaranana, aparatur pemerintahan beserta reng-renganana anu sami kusimpring dimuliakeun. Saderek-saderek sadayana, sepuh anom, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, spesial santri anu sami hadir anu sadayana kusimpring dicintai anu ku Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan diiringi ulumsurna cai hujan urang sadayana masih dipercanten ku Allah kanggo ngamanfaatkeun umur sesa dalam rangka ngabdikeun diri ka Allah Subhanahu wa taala ku jalan thalabul ilmi nu dikemas dengan peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan sadaya hadir bubar tina ieu acara sing dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Kalau wargi sadayana ieu mah kang ngomong efisienkeun waktos ulah bertele-tele kumargi tuang atos waktos ke 10:11 jadi ulah wengi deui simpeuring ditangali di mulut can liren pisan unge enjing oge tugas teh kata-koka hawal mama tubuh doakeun sing sehat kumargi ieu proyek seueur keneh rajabi geus rek pinuh gitu. Ingin hal-hal di mana insya Allah dari hari babacai gitu. Pada itu istri boikot aku ada temuan. Kalau lagi sadayana ngaos mah cekap ya kita ku ajengan anu dan memang ngaos mah kedah nu fardu ain. Nyaritakeun fikih, nyaritakeun Fatihah jeung sajabana itu ngaos nu inti. Luar ti tauhid, luar ti fikih, luar ti tasawuf eta mah pangrame. Ngawas doakeun nya eta ajengan anom simpangi berkah amin. Juga para santri anu masih keneh tolak ilmu istiqomah. Mudah-mudahan sajalah diajengan amin. Santri di luhur urang dihanap curang mundur. Geuna lah tenang ja. Para wargi sadayana saur pangresa qori nu parantos ayat tadi aos kumantena qori pertama tadi surat Ali Imran sinkron
sareng perjuangan masyarakat dina kondisi COVID-19. Ternyata patungan impak kuatir mencapai 10 juta itu mahal. Bari ngabukti dia jadi buka panggung sorangan. Insya Allah kurang dimana rek acara ke ayeuna teh fungsi nyewa. Kurang pakai ku sarerea beureun wayahna kudu mayar. Kayak gitu. Nah, para wargi sadayana, saur Allah dina surat Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Eta ayat nyaritakeun paspor surga. Bisa ingin hajian ke Mekah, bisa ingin hajian umroh, bisa naik pesawat. Kalau bukan apa, boga paspor. Terbuka paspor, mah diusir di bandara. Maka awal pembicaraan wengi ayeuna sadaya nu hadir da ieu teh di dunia teh mualami, komo geus umur 62 mah tinggal setahun deui. Urang nyiapkeun wengi ayeuna dengan momen Maulid Nabi nu diiringi ku lungsur cai hujan, urang nyiapkeun paspor surga supaya jaga asup ke alam akhirat teu hese neangan lawang. Amin. Saur Allah Subhanahu wa taala wasarimu. Ieu kalimat sarimu bisa dijadikan hakikat bisa majaz. Lamun dijadikan majaz istiarah tabayah fil fi'li berarti bahasana jadi badiru. Musaromah bimakna mubadarah. Lamun cek sorob santri adalah fi'il makna musyarakah walahuma auzaidin tafa'ala wa qad ata li ghairi atau bisodirin minim ru'aini fa'ala wa qala lahu zaidan qatala. Saur Allah wasari'u aranjeun kabeh kudu buru-buru, aranjeun kabeh kudu bergegas, aranjeun kabeh tong noyon, tong peloy, tong letoy, sigap. Kudu buru-buru ka mana abdi Gusti? Ila magfiratim mir rabbikum, kana ngalaksanakeun amal soleh anu ngabuahkeun ampunan ti Gusti. Allah memberikan perintah ka umat Islam. Allah pasihan perintah ka sadana umat Kangjeng Rasul kade sikap seorang muslim kedah sigap, kedah siap, kudu cekatan dengan perintah wasari. Sanajan hujan ngabring kabeh ngaraji gagah ieu potret umat Islam anu geus ngalaksanakeun ayat tersebut. Amin. Saur Allah wahai umat Kangjeng Nabi, wahai umat Islam khususna warga Mursawa, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, aranjeun kabeh kudu bergegas, kudu buru-buru ngalaksanakeun amal soleh anu ngabuahkeun ampunan ti pangeran maneh kabeh, wa jannatin jeung amal soleh nu ngabuahkeun surgana Gusti. Untuk siapa surga? Sakumaha lebarna surga? Arduhas samawati wal ard. Luasna surga, lebarna surga, legana surga, lir ibarat 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi disalapiskeun. Kabayang teu? Tong waka surga simkuring pulang anting bulan mulud ayeuna ka lemur saka pabuaran teu katinca kabeh. Suhunan teu katinca. Cicing di Sukabumi di ulam ngaos ka pedalaman masih kene Sukabumi. Ternyata ilmu urang teh leutik Sukabumi teu katinca kabeh komo Jawa. Komo dunia ieu mah surga luasna teh 7 lapis langit disalapiskeun, 7 lapis bumi disalapiskeun, digabungkeun tah sakitu legana surga. Bari UMCK di surga mah. Toilet, tempat sampah, piomongkeun. Can ngadenge ahli surga apa tukang-tukang tuh.
Ahli surga mah teu aya minggilin, teu aya dendam, teu aya unek-unek, penuh dengan cinta. Pas penting ayeuna kompak ngariung, teka bagian WC cici we geus biasa. Calon surga pun. Ieu surga yang penuh dengan kenikmatan, mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotoro ala qalbi basar. Kanggo saha ieu surga? Maka ayat Ali Imran tadi ngajawab supaya umat Islam tidak boleh mengklaim. Bisikir surga mah jang kiai. Oh, benar tuh. Teu aya ayatna uiddat bil kiai lil ustad lil ajingan lil mubalig gai. Komo lil pejabat. Gai, lil RT komo gaji ge eueuh. Jadi tidak ada manusia yang boleh mengklaim surga. Teu bisa kieu abdi geus rajin ngaji pasti ka surga, tidak boleh. Abdi geus rajin ta'lim pasti ka surga, tidak boleh. Nah margina katana umum ti Allah, uiddat lil muttaqin. Surga telah disediakan bagi orang-orang yang takwa. Jadi saha wae urang lemur sawah, sanajan teu make sorban, sanajan teu make gamis, asal boga sifat muttaqin, karakter takwa, yakin bakal jadi ahli surga. Amin. Teu bisa bisi ya mak aya postingan da usum update status pana. Surga kamu abdi grup naon tadi teh Patra. Gagah eta grup. Ting Patra. Patra mah kekosongan eueuh kiai eueuh nabi. Aya di Patra tina Patro ieu teh tina Patoro, Patro teh nyieun, Patra hijieuna itu mah we. Nah, kalau lagi sadaya tinggal we dina kitab Ad-Da'watu Tammah. Kangjeng Rasul nyarios kieu, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li abyadu ala aswada illa bi taqwallah antum min adama wa adamu min turab. Lafad fadla cek di rumiah diasupan la nafi lil jinsi tak malu amalakinna ngan beda pindah sabdaran isim nakira sarua jeung la rajula bidari la haula wala quwata la ilaha illallah. Saur kanjeng Rasul la fadla li arabiyyin, sakabeh jenis keutamaan, sakabeh jenis keunggulan, sakabeh jenis kemuliaan tidak ada di urang Arab. Wala ajamiyyin, urang ajam non Arab lembur sawah teu bisa mengklaim saya ini mulia. Lapan fadla diasupan lakna pilil jinsi jadi kesina isim jenis sakabeh jenis kemuliaan, sakabeh jenis keutamaan, sakabeh jenis keunggulan tidak ada di orang Arab dan tidak ada di orang Indonesia. Urang Arab tong aku hebat, urang lemur sawah tong aku mulia. Urang Arab tong aku mulia, urang lemur sawah tong mau gagah. Da anu gagah mah illa bitaqwallah Rasul. Gagah najalmi, mulia najalmi, hebat najalmi dengan ketakwaan ka Gusti. Datang kulit bodas wala li abyadu ala aswada. Urang Arab teu meunang ngaledek ka urang lemur sawah. Kulit bodas teu meunang ngaledek ka kulit hidung. Besok lagi pangijung kulit hidung teh. Heh kate orangnya. Teu meunang kieu. Ari Sayyidina Bilal bodas itu. Kira apa kon? Cenah tadi. Ngan yakin si mah yakin. Naon sababna? Da Nabi nyarios. Da Bilal mah lain benua Eropa. Bilal mah lain orang benua Amerika. Bilal lain orang benua Asia, tapi Bilal mah benua Afrika. Mana tinggal di pemain bola Afrika? Didier Drogba tinggal si Konate pan pahili jeung salon teh. Si Fadil. Tapi gitu kamatur. Dan Pajaya di Afrika. Ditolak-tolak.
Andal deket jeung Asia jadi blasteran tak pajaya mah tinggal udah menjebeuting ganteng di barang mah nyetak turun. Maksudnya Saur Kangjeng Rasul, wahai kulit putih, kamu jangan mengklaim bahwa yang akan jadi ahli surga itu kulit putih, sehingga kan nggak ada kulit hitam. Hebatnya jelema bukan dengan ras, mulianya jelema bukan dengan warna kulit, hebatnya jelema bukan dengan faktor nasab dan keturunan, hebatnya manusia pandangan Allah illa bitaqwallah. Sanajan anak nabi, anak rasul, terbuka takwa dibobok sarua kanan contoh. Abdi mah da wargi cenah ka Kangjeng Rasul teh. Abu Jahal jeung Abu Lahab digusur. Sok lege ieu mah. Di mana lini? Di lembur sawah. Caket mana? Wah caket pasantren we. Can jadi jaminan kehet ari teh ngadukung kiai mah. Ini lege abdi mah caket jeung Jokowi teh duit teh menang wae. Waduh. Lika. Menang. Nah, kalau hari sadayana janten faktor nasab teu jadi jaminan. Sanajan anak kiai, anak ajengan teu ngaji mah moal becus sarua. Tapi jami kadang anak tukang kuli, tah ieu contona. Aing deui mah saeutik sahurup mah meunang dengan gitu. Bisa didagangkeun percaya, aya penting kana 5 juta. Kumaha we kang diselap-selap omongan. Hari dia penekanan ti Kangjeng Rasul saatos muludan ayeuna kumargi simkuring kalau khawatir karena tanggal 8 Desember Indonesia Sukabumi rek aja rek pemilihan bupati silahkan beda pilihan silahkan beda coblosan ngan persatuan jeung kesatuan kedah dijaga sabab surga bukan untuk nomor 1 surga bukan untuk nomor 2, surga bukan untuk nomor 3. Saur Kangjeng Rasul illa bitaqwallah. Saur Allah alimul uiddat lil muttaqin. Surga mah lain yang nyoblos dan takwa itu. Padahal teh kenapa? Kadenya bisi imam bisi. Urusan agama sokal urusan pejitna teh teh. Moal bersama hasanat seueur kiaina seueur ajenganna ari istiqomah kabeh pasti pancing kabeh ihdinas siratal itu yang namanya kade imah kade simkuring gaduh tugas kalasan bulan mulena keliling sakabupaten Sukabumi panat tika Tegal buleun tika laut pangelingankeun masyarakat Sukabumi bisi beneng cewek anu tadina sok ka masjid kusebab beda pilihan jeung kiaina akhirna pre ka masjidna gelo pan teh. Nanti kadang urusan emas jeung besi tong dihijikeun da emas mah sanajan murah kana letak di seblok herang deui besi mah diantepan kana tihiangan sakitu geus ka harti lah agama emas. Nah kalau wargi sadaya saur Kangjeng Rasul sing emu kulit putih tidak bisa mengklaim ngalebe kulit hitam. Urang Arab tidak bisa mengklaim ngaledek kurang lembur sawah tidak boleh. Ini sok aneh pak. Datang orang Arab, pakai gamis, hidungna mancung, jamat apanya syekh. Daek disebut syekh kah? Aki-aki sadek. Kedengar dia yang disebut syekh dia. Simbari makmum dari disebut ke MC Al-Alim Al-Alamah, komotik almarhum. Sanggup. Kade kan? Dan di Arab mah jazirah, ada jazirah teh pulau. Nuka gereja ge make gamis di itu masa murah. Yahudi ge marakna naon. Nah, anu maha lain ku pakaian tah penting ayeuna mah hadir. Sanajan pakaian sederhana, dandanan teu akur, bentuk peci teu sami, warna kulit teu sami, tapi kabeh kompak dengan undangan Allah ingin membuktikan rasa cinta ka Kangjeng Rasul. Amin. Hadir. Saudara, nah gitu pelari sadayana. Nah, di mana urang kudu apal Purwadaksi cikolo antum min Adam maksud. Aranjeun kabeh sumberna ti Nabi Adam. Ai Nabi Adam di mana? Wa Adamu min turab. Nabi Adam sumberna tina taneuh nu nyarios jeung nu pingkeun ieu teh dulur kabeh sapanincakan disebut.
dulu sampai nih datangnya mah kabeh di tahun nyarios tina taneuh nunggupiikeun tina taneuh urang teh kabeh teh dulur jadi isukan di mana mopok galengan kadek pamitan urang ek ngajak dulur jika gak paham punten galengannya lain gitu kabeh tina taneuh cirina tina taneuh dina surat Toha ayat 55 dan seterusnya saur Allah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra bari mululukeun taneuh ningkeun urang sok dibaca ku kiai sapuluh minha khalaqnakum puruluk tilu puruluk teh bisa menjamin ieu si mayit nu rek ripuh teh jadi tepat ripuhan nurek di babak palu 5 kilo teh ya 1,5 kilo minangkal. Cobaan ya mawat heula kirim macakeun bisi kuy. Tina taneuh kami nyiptakeun aranjeun, kana jero taneuh kami rek ngembalikeun aranjeun, tina jero taneuh kami rek ngabangkitkeun aranjeun disebut baas rek dipenta pertanggungan jawab. Ku sebab sumber tina taneuh maka balik kana taneuh. Teu aya di leumeur sawah di Cantayan di Sukabumi sugan ayam mayit, wah ieu mah bintang 7 barieut. Ieu mah ajengan geledegan, maotna tong diruan, urang teureuna suhunan masjid. Teu aya. Tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, kiai, masyarakat, caca, mena, kaya, miskin, jangkung, penek, hideung, bodas, cungkring, penyot. Kabeh pas maot kudu kana naon? Kana taneuh kabeh. Nah, peringatan Maulid bengi ayeuna digagas ku para panitia, mendukung kasepuhan, tokoh masyarakat, bahkan pemuda ikut andil sebagai pejuang masa depan. Teu aya sanes target inti daripada acara wengi ayeuna hayang nyiptakeun umat Islam yang memiliki karakter muttaqin. Jalma nu takwa ka Gusti alias bubar tina ieu acara cepengan paspor surga bisi isukan pageto ajroil sumping tengah WA heula. Saya mah tara bebeja. Keur genah-genah rumah tangga pemajikan demplon body impor bujurna gitar Spanyol bibirna sensual kos Angelina Jolie. Susuna neuh pas buah bembem. Datang ajroil harga mati keur nyengcrek na beuteung dicabut mau. Cek pemajikan hayo tuh bukas bae. Bisa jadi jalma keur menikmati kesuksesan dunia, jalma keur menikmati kesuksesan perdagangan jeung pertanian, datang eta tarawih ya ampun beres dicopot sadena. Nah balawan di sadena kumaha carana urang supaya balik ka Allah teh dina kondisi bersih. Sing emut datang, lamun emut datang pasti emut balik. Jelema poho balik teh kana datang. Si kuring datang ka dieu rek daan di imah lagi matak datang teh duh daan eta kudu ngaji. Dan ngaji mah di leuweur sawah cukup aja nganggur. Jelema poho balik teu inget kana datang. Lamun jelema apal kana datang pasti inget kana naon. Deh, gede. Mana datang urang? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Surat An-Nahl ayat 78. Atau hadis Rasul, kullu mauludi yuladu 'alal fitrah. Pas datang ke alam dunia awak kurang bersih. Pas datang ke alam dunia ruh kurang bersih. Dohir bersih, batin bersih. Nah, lamun emut karena datang, waina kudu ingat karena balik. Datang bersih, balik kudu naon deui? Bersih. Lamun datang bersih, balik teu bersih, wayahna dipaksa ku malaikat trek dibersihan heula. Lamun dibersihan di dunia mah rada leuh banyak. Iman dibersihan ge di bengkel Jabaniyah. Eta mah hiji lolong, 2 torek malaikat eta. Sanajan jelema bubuikan di teungeul ada teh kadeng. Bukan akan kira Qurtubi atau apa itu lahbar. Jelema nangis tapi kabijiran cai panon getih. Tidak ada rasanya, ada ditorek, dilolong, dilubang, mereka deh. Itu pajaya apa mana teh? Ya Allah ya Rahman. Nah kan saya, wedai datang bersih, balik kudu naon?
bersih wayahna harga mati niatan ti ayeuna kahareup sabab pangbagya najalmi di mana maut dosa geus dihampura pang cilaka najalmi di mana maut dosa can didahulu. Bentar, mudah-mudahan dengan tolak ilmu ayeuna sing jadi kiparat penghapus karena dosa urang amin. Sekali deui pangbagya najalmi di mana maut dosa geus dihampura pang cilaka najalmi di mana maut dosa can dihampura. Datang ya pemahaman anyar sok loba di malam berarti aya teh Pak. Pasti di aya da candain ge bantu. Jelema hirup teh tukang bobok, tukang tarok, tukang merasukeun tali andro. Dealingan teh ku kiai teh kalah malikan. Bios abdi mah kanggo boronto kapalang caramang gitu sok aya teh gitu. Nyata seueur di candayan ge yang geus beak di babadan geus parah. Kade umat Islam, umat Nabi nusok muludan ulah aya bahasa kagok borontok kapalang belah. Dina kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi panto tobat ayeuna di kulon percaya susul disukan. Ieu panto tobat ku Allah dibuka selebar-lebarna. Namun kina panon poe isuk masih kene bijil ti wetan. Tapi lamun panon poe isuk bijilan ti kulon panto tobat ditutup. Hampura sanajan cerik bijilan ti timur dihampura. Nomor kedua, panto tobat dibuka satungtung nyawa can muter dina tikoro ieu hadisna innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir sesungguhna Allah akan mengampuni dosa seorang hamba satungtung nyawa can muter dina tikoro lamun nyawa geus muter dina tikoro punten sanajan cerik bijilan oli sugan boda murah so itu balik ku nah kan meung yang garuk keneh dia sapujir badan urang niatan diajar tobat. Salajengna pan dosa abdi mah agung. Dosa abdi mah seueur. Dosa abdi mah badan. Sebesar apapun dosa hamba kalau dibandingkan dengan ampunan Allah tetap agung keneh ampunan Gusti. Kade ulah boga tekad dosa urang leuwih gede daripada rahmat. Tetap ageng kena rahmat ya ayatna la taqnatu mir rahmatillah aranjeun kabeh tong putus asa tina rahmat Allah sanajan hirupna belang sudah sanajan hirupna bolos kalau pas emek ngaran-ngaran balik ka Allah bersih deui banalna urang lamun sawah mah moal aya sateikukeun Umar bin Khattab moal urang lamun sawah paling timbang nyabak bujuranna paling noong luman ngarabut jauh hui jauh ke ngarona gitu kan beri nungguan ke hui sama di arif hui batu palingnya kerja di kades yang motongan duit adede ya mah contoh nyata maksud di itu zaman Firaun Poces letih pieu Umar bin Khattab mah pajae dosa nage hiji ya kafir. Pangeran nyieun sorangan. Jadi Umar bin Khattab teh produsen pangeran. Nyieun tina tarigu. Pangeran datang. Umar bin Khattab. Jadi lieur-lieur teh ieu ngaji tauhid. Kudu neangan pangeran nyieun ku sorangan. Jika nanti lamun kala kadi mah nyieun bahan bata ada tah. Geus nyieun pangeran tina tarigu disembah dirasa. Pan di Arab mah bubur sok neangan. Neangan bubur di Mekah ka Madinah moal meunang. Ibarat di Sukabumi ya bubur jeung Cianjur. Pan isuk-isuk teh ibadah Umar bin Khattab teh beuteung teh lapar da can sarapan da buras. Nya leungeun pangeran dihakan geus sok. Teh kawalat kumaha eta pangeran kokoda didaan. Boga budak awewe ruang hirup-hirup. Nah sebabna budak awe mau wirang. Lamun boga budak lalaki joget jahiliyah kan. Zaman jahiliyah mah boga budak awe teh wirang. Boga budak lalaki joget galung mah gorengnya di sawah eta galung. Buktikeun teh kulahiran ka Kanjeng Rasul, taekeun derajat awewe mana dilikeun. Nupang babarina diterima gawe awewe. Nupang bisa ana ngaran duit awewe.
Urang mah ngarat sabulan paling 100.000 awewe ini ka Saudi balik kayak boga imam. Bener teh? Tuh, asup ka pabrik lalaki mau lamaran kerja, goreng-goreng 10 juta gua asup ka dia. Bari dipecat deui eta teh. Keur training teh maksudna Covid man teh. Bora pake nyanyi motor gitu. Tapi awewe sangajan ijazah palsu menangi dia menunggu aturan teplak ganti ku potongan lancar we ngan pemutihan cenah bea. Tulikan kan. Umar bin Khattab bahaya beratna sehingga Rasulullah doa Allahumma a'izzil Islam bimarain. Sekarang Rasul ya Allah perkuat Islam dengan 2 Umar. Rasul butuh backing. Rasul butuh pendukung. Rasul minta 2 Umar ke Allah. Sabab Umar harita nu paling berpengaruh di Arab. Hiji Umar bin Khattab, kedua Umar bin Hisam. Akhirnya doa kang Rasul diijabah. Umar bin Khattab dipasihan hidayah, nguping surat Toha dibaca. Umar bin Hisam nepi ka maot teu beunang hidayah, Abu Jahal teh. Kangjeng Rasul nyalira anu nyekal mujizat, anu nyekal kunci surga, nu nyepeng kunci syafaat. Rasul butuh backing, butuh pendukung. Atuh kiai lembur sama ge sarua moal bisa jalan ngalaksanakeun program dakwahna lamun teu didukung ku sakabeh lapisan masyarakat leres. Nah, lamun nyontok kana sunnah guru urang di mana wae, kiai urang di mana wae, programna kurang dukung kusadayana supaya menciptakan sunnah Rasul melembaga kabeh di akhirat di aku umat menang sapaan. Amin. Gitu atuh. Mana paspor surgana? Hiji alladzina yunfikuna fis sarra'i wat dharra. Kadua wal kadiminal ghaib. Katilu wal afina anin nas. 2 ayat lah. Paspor surga ayat 3. Hiji alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Paspor surga nomor kahiji reker maju usaha, reker tieun selalu berusaha sedekah jeung infak jangan bela agama. Pengumuman di panitia hasilna dana PHBI kuatkeun 10 juta ieu kabeh pembuktian masyarakat di khususna geus boga paspor surga nomor kahiji berjuang kompak patungan kolektif ngumpulkeun dana jana bela agama Allah. Amin. Nu koret cicing dan kemarin dicabut nyawa tonton tinggalnya bisa yang mau perhatikan besar video sekalian nu keur sakarat pasti culang cileung hiji lah reet ka kanan reet ka kiri burileng kadang-kadang reeng hapranjung geus nu capek kadang-kadang tuh bisa ditanya leungit heula sakedeuk rejak deui repet hese eta jelema koret deui cenah antara sodako tai nu dieu masjid ke nongkrong ngopi mantok we. Loba gitu bener. Iya makanya ya beda. Begitu urang lembur sawah ke sakarat pajak. Bade pajak mah coba. Mana coba kesieun maot da mau baka. Soalnya mun ngaos kacantayan Kang pajak mah pangpayuna balik. Ya Allah ya Tuhan. Begitu zaman kersakarat Kang rek dicabut nyawa datang pasukan Ajroil. Kan di Ajroil mah tara nyambut. Ajroil mah komandan. Nu nyambut mah pegawena. Nya komandan gawe. Yang namanya balik. Iki setempat ngaji mah. Enggak sekarang itu amplop yang balik jadi letik. Contoh. Begitu rek dicabut nyawa mah ngomongna bukan surat Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Allah masih perintah wahai urang lembur sawah aranjeun kabeh kudu infak sebahagian harta iraha Gusti abdi kudu infak iraha Gusti abdi kudu sedekah min qabli ayyatiya ahadakumul maut sedekah teh memeh maut.
dan geus naon lain sedekah di naonna di sedekahan. So urang boga artos, urang boga harta, urang hirup keneh sedekah kumaha urang, tapi urang geus naon kumaha li waris berikan balik. Allah miwarang, Allah memberikan perintah dina surat Al-Mulkipun sedekah teh memeh naon memeh maot ka geus maot mah leuheung-leuheung ahli warisna saleh ari ngeteun. Lamun ahli waris cara pajahe kalau tadi awalkeun dihadiahkeun disodakohan keur eling gitu. Akhirnya ia jami nyarios. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ceuk ieu sakana Gusti punurkeun abdi ali maot ayeuna, abdi hoyong panjang umur, abdi hayang dibere kesempatan deui tong waka maot ayeuna ta eta culang ceuleung mah teh ngajukeun ayeuna penawaran ka malaikat, malaikat wartoskeun ka Allah mu maot ayeuna. Akhirna malaikat wartos ka Allah, Gusti ning si imam mungeun maot ayeuna, tanya rek naon gitu. Hiji paas sodako abdi rek getol sodako cek mai cek calon mai. Kedua wa akum minas solihin abdi janji rek jadi jelema soleh. Gusti geuningan ieu rek sakarat nu keur sakarat teh ngomongna menta panjang umur teh rek jadi tukang sodako, rek jadi jelema berehan, rek jadi jelema soleh. Masyaallah malaikat dudut nyawana dudut Gusti dudut Mamarina, waduh, nasi telah menjadi bubur, entos. Waduh, saya tahu. Diberi kesempatan gitu deh ini. Serahnya nggak pakai puyeng. Pemilikan. Mentak dengan program Ayeuna terorganisir, dimulai anak muda sampai anak para kesepuhan, kompak sadayana, simpuring dia terharu dengan sambutan. Hese di Batur Makang gue gelbin sakit itu. Di dia mah gagah. Tahun hari mah insya Allah bakal melipat ganda, amin. Sebab melipat gandakan penghasilan anak Allah ditambah. Menyayang duit ATM itu nabung di mana ayah. Hiji kan. Alhamdulillah paspor surga nomor kahiji geus kaca pengkurang alit ageun urang berusaha ngabela agama Allah dengan infak masing-masing di antawisna ieu tah pembangunan masjid anu kasaksi ku sadayana. Tanaga urang anu diinfakkeun, harta urang diinfakkeun kabeh yang ieu pembangunan, maka geus jadi paspor surga nomor kahiji, amin. Luar biasa. Nomor kedua, paspor surga teh wal kadiminal ghaid, mampu nahan kaamak. Di mana jama bisa nahan emosi, di mana jama bisa nahan amarah. Berarti geus gaduh paspor surga mah kita. Dua. Ieu mah pan main hauk, main gaplok naon teh. Mangga aya mah. Saur Rasul dina hadis Arba'in laisa sadid bisur'ah. Orang yang gagah lain anu sakali nampiling batur pingsan lain. Lu disebut jelema jago lain Holyfield, lain Mike Tyson, lain Muhammad Ali. Lain majae. Jangan ngepret tanah hayam ge pae. Laisa syadid bisur'ah nu disebut jelema gagah lain nu peureut gagah lain. Lain nu kepret tutung cicit maot cabah muriang lain. Innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Saur Rasul disebut jelema gagah urang lembur sawah lamun keur aya kamek bisa ngendalikeun amarah eta mah. Leres teh. Ieu mah keur amek ka pamajikan piring teh hiber saosin. Gitu teh. Allah kaca imut kejo hiber dari sawah kompor gas ikan tukang rongsokeun pang lieur teh sakumaha ama tetep aya lelerna. Mentak dina aturan fikih bab tolak 40 juz ka-4 di mana jama keur ngagugu amarah, di mana jama keur gede adat ngajatuhkeun tolak jadi. Gitu kan? Mentak surat Yusuf inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhna nafsu teh seueur nitah kana goreng. Maka jalmi anu bisa nahan kame, nahan ka eheul, nahan amarah
eta jalmi boga bagian jadi jalma nu takwa gaduh paspor surga nomor kedua amin. Dawa beresna mah dari perhatikeun dina berita teh Kang nu sirik kadek teh nu ieu Islam, nu ieu Islam. Ai Prancis nu dek Nabi diantepan ya. Beres teh. Nu parlang gelut nu itu ayeuna takbirna lapan Allah, nu ieu takbirna lapan Allah, nu itu salat nang qiblat, nu ieu salat nang qiblat. Nu itu Qur'ana sarua, nu ieu Qur'ana sarua. Coba eta. Lucu Pak. Jeruk jeung jeruk gelut. Bisa iya kan? Laporan kasih bulik Kang aya pasnya diadu daerah Cianjur nyarkeunnya. Islam sanes, mohon dua negeri Islam coba kira. Di mana Islam jadi Islam sirik kade para sehat akur nu emprak saha Yahudi. Ya ayatna na surat Al-Imran wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perintah jeung nahi, amar jeung nahi, wajib aranjeun kabeh berpegang teguh kana Al-Qur'an. Kadua, haram aranjeun kabeh pecah belah. Di pecah belah hukumna naon? Haram. Bersatu hukumna wajib, pecah belah hukumna haram. Naon margina? Buka dina kitab Al-Intisam karangan Imam Syatibi. Sataf tarik ummati ala talasi wasabina firqatan kulluhum finnar illa wahidah kila wa ma ya Rasulullah qala ya ahlus sunnah wal jamaah. Saukang Rasul umat kaula bakal pecah belah jadi 73 golongan. Nabi jauh-jauh hari 14 abad yang lalu geus umat kami bakal pecah belah jadi 73 gunung. Terus Rasul kumaha? Kulluhum finnar, kabeh calon neraka saudara Nabi. Sobat ngegubuk. Cenah istisna Pak. Kabeh ka neraka kami jeung neraka. Teu dispensasi aya illa wahidah kecuali hiji. Nah, sahabat geureakeun tadi. Tadi mau speo kan budak. Rasul bertanya, sahabat, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Kanjeng ari nu hiji bakal ka surga lu mana? Qala hiya ahlus sunnah wal jamaah. Nu dijamin ku Rasul langsung nu bakal selamat moal ka neraka. Umat Kangjeng Rasul, umat Islam, urang lemur sawah anu istiqomah, teguh pendirian, teu umut kaliman, teu geda kaanginan, cicing mengikuti hiji ahlus sunnah, satia mengikuti ajaran Kangjeng Rasul. Kedua wal jamaah, satia mengikuti ajaran sahabat dura tembek para ulama. Nu dijelaskeun hadis saya, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir." Tadi sih. Deh kan. Ada Yahudi pecah belah, komo si eta tukang. Si eta mah pecah belah ongko, pecah belah sok. Yahudi pecah belah jadi 70 hiji. Nasrani jadi 72. Umat Islam 73. 73 teh gunukan inti teuing dahana geus loba ieu mah. Beres teh. Nah, kalau mangga dina ahlus sunnah wal jamaah geus sabarangan gerang. Aya Muhammadiyah aya. Aya NU. Aya tek loba. Kabeh ahlus sunnah. Da imam nake kudu 4 ahlus sunnah. Hiji Imam Abu Hanifah ahlus sunnah. Kedua Imam Malik ahlus sunnah. Katilu Imam Syafi'i ahlus sunnah. Kaopat Imam Hambali ahlus sunnah. Abdi mah cenah moal kana opat Daud Adohiri kepret. Dan Daud Adohiri mah kawin teu naon teu make wali jeung saksi kira-kira pada paduaan anak penhaur. Abdi mah cenah geus kawin iraha tadi di mana? Di Rukun Awi aya walian atuh kada mau wali nah eta. Entah disebutna mujtahid fatwa goer mudawan jadi akui. Bukan nama Dahimul Arba'ah atau dina kitab Mizan Saloni. Kemenang milu kadi dan diperintah ku Allah mah fasalu ahla dzikri ay fasalu mujtahidan mustaqilan aw mujtahidan mutlaqon in kuntum la ta'lamun ay in kuntum mudun. Fasalu majaz istiarah ay faqolidu
aranjeun kabeh kudu taklid kasaha ahla dikri ka ahli dikir ahli dikir dinya mujtahid opat mangga bade taklid ka Abu Hanifah mangga bade ka Imam Malik mangga Imam Syafi'i mangga Ahmad bin Hanbal mangga ingkung tumrang kalamun lamun urang jelema bodoh nu teu dimeunangkeun ngaistinbat hukum tina Quran jeung Sunnah jelema bodoh kabeh Pak 2020 aya nu ngaku mujtahid wah mujtahid kekurangan nah kan kenapa tuh kan hiji paspor surga teh berusaha dina situasi jeung kondisi kumaha wae berusaha infak ngabela agama Gusti nomor kedua di mana aya kekeheul aya kaamek tahan sebab lamun jelema ngumbar amarah gede adat disebut teh bahasa keren mah temperamental eta jelema keren pae saklek ieu mah lain jadi teh tauhid jadi kan fisik lamun boga motor weuteuh NW contoh keur idola teh penting PCX anu naikna teh kos simpan saya teh gini nah lamun urang boga motor weuteuh kan asupkeun gigi hiji gaurkeun ngacon kira-kira eta motor awet rontok tah gigi hiji digaur-gaur rontok atuh urang dibere mana dibere kolbu dibere otak dibere akal ulah poe teh kan gede adat berarti saraf urang 24 jam tegang terus di mana tegang terus mana kira-kira jelema nu goreng adat beungeut teh kolot pan ngasoan wae gigina derek bae lah mangga lamun aya jama penyabar terus pajaya ningali sabar itu eusina menghambat penuaan dini jelema sabar mah awet mora komo can kolot mah lamun jelema goreng adat biasana rupa sok nyihlaan umur nah gede adat mah ari umur 40 ari beungeut 75 ribu bener kunaon urang umur sabah ada wae umurna penyabar ngaos kerek angkat abdi mah sarajan hujan bios teu meunang geus kerek mah ieu sabar rupa alur anya ngomongin naon teu intinya hop teangan ya pernah terbuka dina kitab tarikh kitab sejarah Nabi pernah kena stroke can mangida maksudna mun aya kitabna ngamut gitu simpuring mapai Nabi teu pernah naik gula tensi darah Nabi teu pernah naik Nabi teu pernah stroke Nabi teu pernah kena jantung maksudna sahabat Nabi di ciduhan ku Yahudi seuri coba urang di ciduhan ku RT gaprot atuh kepira amplop pagi di jeung MC ngatat kan ke panitia geus jauh teh ajaran Rasul teh imah ngabejaan maksudna udah disahkeun di sini hiji gitu atos bisa can pernah ngareun Kangjeng Rasul dibawa ke rumah sakit kumargi gula darahna naik teu aya da Rasul mah sabar dakwah katoib di babetan getihan seuri we coba urang ngaji kakarak jadi mubalik ari janji panitia jalan leuceur ari penting jalan beku dan ngomong langsung panitia jalan batu tante begitu ya ternyata kesabaran itu di satu sisi nilainya ibadah isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqwa di sisi lain konteks ayeuna kesehatan orang yang sabar teu gede adat teu temperamental ternyata hidupna bakal tenang jantungna moal tegang sarafna bakal normal selalu refreshing tenang coba gede adat tinggal nomor 3 paspor surga teh adalah wal afina aninnas hate boga sifat pemaaf lamun jamak hampuraan sarajan nudolim nate can menta hampura urang mah pada anehnya aya ngahampura geus dinaon geus dipenta aneh teu henteu ai berehan nu alus nah hidang hari penta heula hidang ieu mah abdi mah berehan cenah kami mitohana geus datang ka imah teu balik nu hade mah hidang Allah minta sholat kur 5 waktu hidang di qobliyahan di badiahan eta mah Allah minta puasa Ramadan di tamahan Senin Kamis jeung saja mana eta nu gagah
Allah ditajakan sodaku mah hidang manggeulana teh kitu. Nu hade teh paspor surga nomor katilu wal afina aninnas. Hate boga sifat hampuraan. Mangga beda. Kita buktikan. Di zaman Kanjeng Rasul aya sahabat bertamu. Eta sahabatnya nyarios. Begitu ayeuna bade menghadap Kanjeng Rasul, dina teras Kanjeng Rasul teh aya Umar bin Khattab sebagai security. Wah, itu membuka ekstrim. Gerengna beda. Umar molotot lagi iblis ge inget. Coba urang molototan anjing kareng hakan, Bang. Kanjeng Rasul di ruangan, Umar bin Khattab di teras. Menuju calik di teras, aya uluk salam. Assalamualaikum, salam. Saur Umar bin Khattab, saya teh abdi Bapak Jaya. Di mana? Dapur sawah. Rek naon ka dieu? Rek menghadap Rasul. Urusan naon? Curhat, mencari solusi. Aya masalah naon? Derak-derak dicaritakeun masalahna teh. Eta Umar teh ngagugukan dina teras teh. Bahwa ikut terharu dengan lalakon eta jalmi. Lain Pak Jaya lain. Jaya teh pasti kata jamelin. Akhirnya saur Umar bin Khattab atosan di dia kaula rek laporan ka Rasul. Lebat Umar bin Khattab ka Rasul. Akhirnya saur Rasul mayungki kaya Umar. Umar kunaon nangis. Kumaha Umar? Ya Rasulullah bil babi syabun qad ahraqu fuadi wa huwa yabki. Kanjeng abdi nuju cari dina teras aya tamu pamuget di lembur sawah nakuna mah. Tapi ulah kita mah lembur sawah. Pas ditaros dipariksa diinterogasi ku abdi ternyata lalakon hidupna teh membuat hatiku terbakar Kanjeng. Masa Rasul, ya Umar, adkhilhu alayya. Umar panggil ka dia. Panggil ka dia, mah beres yang kurang. Masih Umar teh kan leweh teh. Bang, tong leweh wae, aya ka jero. Wah, weh mah. Paras mana? Bawa ka jero. Umar mah keluar deui, Umar. Kanjeng abdi mah keluar deui luar deui. Saatos ye jami papayun-payun san Rasul naros. Mayu bekika ya syab. Saur Rasul, yang kunaon nangis. Da teh ka harti pan dina mantep kayak bab dilala. Lamun jelema ngaharu nyeri dada, meureun mah jam nyeri ngaharu jadi huntu, nya ngaharu putus cinta teh naeun. Jangan ngaharu putus cinta teh naeun teh nyambung. Duh, beuteung teh kadenge keok-keok kurang teh. Abdi mah cenah menuju diet, lain diet lapar teh mah. Menyok keok-keok kan diet. Akhirna saur Rasul, "Jan, kunaon nangis?" Ngajawabkan, "Ya Rasulullah, abkatni dunubun kathiratun wa khiftu min jabbarin ghadbana alayya." Kangjeng, penyebab abdi nangis inghak-inghakan 24 jam poho daang poho sare abdi teh geus milampah dosa nu kalintang seueurna. Dosa naon? Seueur pisan Kangjeng sehingga kan wahitu min jabarin ghadbana alayya. Dengan dosa tersebut abdi balik sieun dibenci pangeran. Dipika izin ku salabur sawah abdi mah teuing rasana lembur saja rasa poin keneh. Tapi lamun dibenci ku pangeran wayal aluhul lainun salah dunia pas nu izin. Mana utus? Lamun urang diri dipika izin bisa desa aman teu? Aman pulih ka desa saja aya resep. Tapi lamun dibenci ku pangeran buktikeun cai hujan anu turun milu amok. Sangun dihuapkeun nu izin. Cai dilet nu izin. Napas oksigen jeung nitrogen nu pake pernapasan milu izin kabeh. Allah na izin. Bisa pake eta. Tapi lamun urang soleh dipikarido ku pangeran cai datang dikarido kadaharan leuteun nu dihuapkeun kabeh dikarido nasana nu boga rido tu geunah teh ayeuna kumaha ka saur Kanjeng Rasul akhirni ya syab yang tong leweh wae da moal aya titik temu saur Rasul coba caritakeun dosa naon kumaha cek eta pamuget astahi minka ya Rasulullah isi nabi Rasul naros asrok takbillah hamzah istifham ditasir dihijikeun jeung hamzah pakfiil jeung hamzah istifham dihijikeun jeung hamzah takdiah sebab wajan apa lah asrokta jadi lampung deui asrokta ngan panjang ka bacaan asrokta
di mana kiai macam jalan panjang lain kiai tinggal di Solo gue di Solo maksudnya jadi panjangnya bisa dua panjang asrok tabilah saya Rasul yang menjadi sabab aja nangis nah aja pernah menyekutukan Allah pernah syirik sudah pernah nyembah ka jin pernah minta dibuha sudah kumaha kolak lah kang jin abdi mah teu pernah musyrik teu pernah beribadah kepada selain Allah teu pernah memohon kepada selain Allah abdi mutlak beuleuh ka Gusti oh syukur atuh kedua aqota tanam sambil ghairi haqq apakah anjing pernah membunuh seseorang tanpa alasan kisos kolak lah kang jin abdi mah tangan abdi lain tangan pembunuh jadi eta jama teu pernah musyrik teu pernah enggak bunuh masa Rasul fa innallaha yaghfiru dan bakat walau kana misla samawati sab'i wal ardina sab'i wal jibali rawasi saur Rasul bunga kaula maneh teu musyrik maneh teu kabunuh maka dosa anjeun dihampura ku Allah sanajan dosa anjeun sarua jeung 7 lapis langit 7 lapis bumi jeung gunung nu barana nemalan kanjeng dan bi aqdamu minas samawati sab'i wal ardina sab'i wal jibali rawasi kanjeng dosa abdi mah lebih padat daripada 7 lapis langit dosa abdi lebih padat daripada 7 lapis bumi dosa abdi lebih padat daripada gunung yang menjulang tinggi Rasulullah bertanya dan bukan aqdamu minal arsi dosa anjeun lebih padat tibatan aras dan bi aqdamu minal arsi dosa abdi lebih padat tibatan aras Rasul nanya deui dan bukan aqdamu amil kursi dosa anjeun lebih padat daripada kursi dan bi aqdamu minal kursi dosa abdi lebih padat daripada kursi Rasul nanya dan bukan aqdamu am ilahuka ay aqullah dosa anjeun lebih padat daripada ampun Allah nemalan teh oh atuh kang jeung aya ampun Allah mah dosa abdi mah leutik teuing kan dosa nanti kan dibandingkan jeung langit gede kene naon dosa dibandingkan jeung bumi gede kene dosa dibandingkan jeung gunung dosa kene gede kene dosa dibandingkan jeung aras kursi Allah gede kene dos dibandingkan jeung ampunan Allah mah nyerenge ada budak teh gede kene ampunan Allah tuh Gusti dah yang dihampura kan akhirnya saur kang Rasul akhir niasa coba ceritakeun penasaran Rasul yang dosa akhirnya astahi minka ya Rasulullah isi tong era semua beres-beres perangan dia mau santri tawaran tawaran yos betul lapar mentak gua ya kumaha cek kata pemakan ya Rasulullah ini kuntu rojulan nabbasan an busul kuburo mundu sab'i sinina hatta matat jariyatum min banatil ansor dosa abdi teh tukang ngagali kubur gagah tuh boro-boro gagah kami ngagali kubur nanti abdi memaukan boe geus lami mundu sab'i sinina 7 tahun kira jadi profesi jadi bandung boe 7 tahun leung kan bandung jauh sasingkat yang bandung boe jeung mun aya pengumuman di masjid kudu kain innalillahi teh seuri hatena proyek ayo cari nama miluan, air mata buaya, mau ikut berduka, innalillahi mau kembang, pada hati nama asih proyek datang. Coba kebayang deh kan, lamun sampai nomor 10 dan keliling pasti karena ke Bandung. Kali 7 tahun, setahun kan 360 hari, 360 hari kali 10 boe kali 7 berasa. Buka toko tak? Toko boe. Akhirnya kang je berang penting abdi maukan boy berang penting abdi maukan boy 7 tahun hatta matat jariyatun min banatil ansor akhirnya klimakna hiji waktu dina tahun ke-7 aya parawan putri sahabat ansor mawon abdi ge belum malaya biasa malaya dulu sedih panon tapi hati mah seuri kabayang kan lalaki 3 lapis awe 5 lapis coba nguat awe ukur cang akhirnya beres pemakaman nu ngamakamkeun barali peutingna abdi datang ka kuburan eta pahlawan digali ku abdi
beres digali biasa pahroj tuha min kapnya dicokot naonna boehna geus dicokot boeh balik ngan setan ngaharewos cek setan teh yang nyaah teh parawan hantem heula balik deui dihantem eta mayit coba eta bulan mah bulan meureun juga gitu akhirnya diis wajar da pae geus kitu kumaha ka beres disetubuhi eta mayit balik ieu jalmi rek mawa boeh teh idqomatil jariyah eta mayit teh nangtung hirup kabayang pan pajai balik ti dieu geura pas anapeun awi di jalan goreng tanyakeun teh di mana Abdurrahman gitu si beri mana mangga ka supir mah taros gitu jadi orang mah aman we jom mereka marahkeun si Pai begitu bagus lah Pai oh gitu-gitu ge di kobongna teh alhamdulillah beges oh da beges teh di adingan beunta mah komo nya akhirna ya Allah ya Rabbana cek eta mayit cilaka wahai anak muda amma tastahi min dayani yaumiddin yadong kursiyahu lil qodoi wa yaqudu lil madumi minad dhalimi taroktani uriyanatan fi askaril mauta wa uqobtani junuban baina yadayla kita hadisna cek eta mayit tuh hirup deui tangkurak begitu bahasana oh tuh kudu rada galak saeutik mah jelema ngadap nya kasih banyak itu abu gratis Cianjur bangsa diuluk salam waduh atuh ai ceramah mah make mimik make ekspresi cek eta mayit teh jigana bahasana gitu ngajar teu eranya ku pangeran Allah bakal masangkeun ayeuna meja pengadilan untuk mengadili seadil-adilnya orang yang dianiaya di dunia tidak pernah mendapat keadilan di akhirat Allah bakal diberi keadilan alaihissallahu biahkamil hakimin maka umat Kangjeng Rasul di mana dianiaya harga dirina didolim hartana didolim anakna didolim keluargana didolim wibawana tong leutik hate andai kata di dunia tidak pernah mendapatkan keadilan saya yakin di akhirat Allah maha adil doma dugul ditubruk ku doma rangae teu bisa ngalawan di akhirat Allah diudang deui dugul tubruk deui cenah dugul oke tong leutik hate tetep rati sieun dunya masa deui kitu Kang ge cek nama dugul teh jebus kitu dugul jadi hate teh nyeri Gus di tengah siatan pan di Garut tengah lawan pan terbuka tanu kabeh Masya Allah dengar deh Aing maha adil dina asmaul husna al andu Allah maha adil akhirna doma nurangae teu bisa ngalawan ditengar gunung-gunung beres diadili sa Allah jadi taneuh kabeh tuh sabtu mah jadi taneuh mentak eta ngadilina Allah kana doma hareupeun jama kafir tidak ngomong kieu ya laitani kuntu turoba Gusti abdi hayang jadi taneuh cek malaikat ngeunah sia jadi tadi mas satok siapa wayahna we diponis diproses tuh tempat mah lamun we bageur mutakin ka surga lamun teu mutakin nya itu bagianna da di wadah di pembuluan nah pilihan eta kan kalau sama orang tinggal kitu bae menyalum akhirna kan cek eta naon cek eta mayit hei wa auqobtani junuban baina hiji kaula ditaranyangan ku maneh payun Allah jaga langsungna pan poena dipau kedua kaulah menghadap Allah dalam kondisi junuban kusia dintus dintus lah bahasanya ngerti rada galaping tah Kangjeng cek ada jami payun Kangjeng Rasul cerita abdi teh kitu pawasaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu Kangjeng Rasul kuping ceritana langsung Rasul uncapkan ngajauhan eta jami beri dicarekan ku Rasul ya fasiku ma ahwajakan alanar ukhruj anni make pingat aja saur Kangjeng Rasul hei orang fasik hei orang durjana orang jelema bangor cocok pisan maneh asup kana neraka cik Rasul ukhruj anni keluar kamu dari rumah diusir ku Rasul akhirnya
jijik atuh mait dihantem atuh nu hirup loba keneh mah padahal diusir kan. Coba kabayang deh, jauh-jauh di juk-jukan di sorang rek neangan jalan keluar rek neangan solusi ka Rasul ternyata karena dinaon diusir kabur kalau anu teh ciwalat kaluhur teh nya leuweung teh jiga nekan dakwah di lembur di Citalaga kan cicing di kebun eta jami 40 hari 40 malam nangis jeung nangis terus langsung eueuh di harapan atuh ngarang jelema diusir ku Rasul eueuh di harapan teu beres lamun urang dipikat cinta ku Rasul aman lamun jelema dipikai ku Rasul wayahna eueuh deui eueuh mana nabi nu sejen teu bisa nyapaatan bukan salah tinja lu bisa nyapaatan Kangjeng Rasul setelah Kangjeng Rasul buka syafaat baru nabi yang lain bisa memberi syafaat terkunci kan oke mata kurang muludan tika putih di saliman di mana hadir dalai budek-dek tidak capek muludan olahnya capek tadi ke ibu-ibu tapi abdi peryogi kecintaan ke Rasul ulah datikakeun bertepuk sebelah tangan ari abdi disebut cinta ke Rasul pau Rasul teh cintaeun ka urang eta paurna nya akhirna kan eta jami teh nangis pan di antawis syarat tobat teh kana naonnya kada nangis gitu kada nangis osok urang nangis geus datang bawah pas malaman 40 kan eta jami nengah kalamin bari ngangkatkeun dua pandangan ya ilaha adama ya ilaha muhammadin wa adama wa hawa'a in kunta ghafartali pa'lam pa'aklim muhammadan wa ashabahu wa illa fa'arsalnarum minas sama wa ahrikni wa najini min adabi yaumil qiyamah. Doa terakhir jika tajam ya Allah, hei pangeran Nabi Muhammad, hei pangeran Nabi Adam, hei pangeran Hawa, lamun Gusti geus ngahampura dosa abdi mugi Nabi Muhammad wartosan jeung sahabatna bahwa dosa abdi geus dihampura wa illa lamun Gusti can ngahampura dosa abdi fa arsalnarum minas sama kirim seuneu ti langit pa akhirni duruk abdi ku seuneu di dunia ngan wana jini min adabi yaumil qiyamah ngan abdi hayang diselametkeun dina siksa akhirat. Tuh kan pilihan begitu mending diduruk di dunia daripada di mana balangsak di dunia mah da babari atuh teu boga beas bisa nyium di akhirat teh nyium ka sana nyium nah apa lagi sana beres kan langsung Allah nugaskeun Jibril enggalan dongkap ka Muhammad siap Gusti terakhir heula malaikat matara dan aku lagi layak sunama amalullah bihim malaikat matara ge heula urang ge heula turun Jibril ka Kangjeng Rasul assalamu alayka ya Muhammad calik Jibril tara nyubuhan na beunah kasemaan malaikat beda jeung kasemaan bali tuh can barang hakan can ngopi can bahan nu seribu Jibril mah genah sama malaikat udut teh kudu kaluar tara udut saur Jibril Muhammad rabbuka yukriuka salam Muhammad aya salam ti Allah eta nya dititipan salam ti Allah maha cenah kakara dititipan salam ti rana atau na eta Gusti ngatur bari potongan bahala pelaksana tadi Muhammad Allah titip salam moal Kangjeng Rasul huwas salam wa minhus salam wa ilaihi yarji'us salam. Saur Kangjeng Rasul Allah salam, salam dari Allah dan salam akan kembali kepada Allah. Jibril naras dari Muhammad anta khalaqal khalq. Saur Allah naha anjeun menciptakan makhluk. Saur Rasul balillahu khalaqani wa iyyahum menciptakan makhluk lain abdi jeung sakabeh makhluk diciptakeun ku Gusti. Kadua anta tarzuquhum saur Allah Muhammad naha anjeun nu ngarizkian makhluk balillahu yarzuquni wa iyyahum nu ngarizkian makhluk lain abdi tapi Allah abdi dirizkian ku Allah makhluk sadunya dirizkian ku Allah
Pertanyaan katilu ti Allah, anta tatubu alal khalqi, nu narima tobat makhluk anjeun. Saur kanjeng Rasul, nu nampi tobat lain abdi ge ditampi tobat ku Allah, sakabeh makhluk ditampi tobat ku Allah. Kieu Muhammad saur Jibril sebenarnya bima malapah gedang, aya malaikat malapah gedang. Salah sama tuh anu diusir teh ya. Saur Allah geura panggil, dosana geus dihampura. Teu tadi tuh ngomong teh. Mun urang kitu, malaikat dan malapah gedang. Akhirnya saudara Rasul Jibril sahabat tadi asa gedeng aya naon Kangjeng jamin diusir kamari teangan tenang Kangjeng dah hari teh mau HP kudu urang lacak GPS oh asal diaktifkan enggak sanajan nyecep kana sumur sudah beunang kan urang rata-rata mun di HP tara diaktifkan data etana asapna datang penang kumasa teh kapangi buktoskeun mah sok balik di eksperimen babetkeun HP ka kula jangan weh nyapain. Ya Allah ya Rabban. Akhirnya kapenak sahabat eta jami teh keur misak we leweh di leuweung di sawu. Mong. Korek dia teh kam. Was nuntan dulu aja gimana. Aya naon? Saur Rasul ka ditu. Izin kamari diusir moal. Mau diusir moal. Mau dicarekat moal. Ieu ge perintah Rasul. Ai, digotong sahabat nang orang. Wona kita mau ukurannya digotong ke Kangjeng tak iya benang ya kemol saur Rasul hei jang kasep kaula kasumpingan Jibril tugas di Allah ladang doa anjeun 40 peting lajang tobat anjeun 40 peting saur Allah dosa anjeun bersih dihampura kabeh ku Allah kadua aya leuwihna wabasyarahu bil jannah saur Allah informasi ka kaula liwat Jibril anjeun bakal jadi ahli surga. Nah di kampung ieu jeung di kampung mana we sok aya pan kegiatan ngadoa babarengan doa bersama tawasul bersama manaki bersama tingkatkeun semangatna namarina sing yakin doa mah kabeh ge diijabah ulah pernah aya dina hate doa teh dinaon doa mah dijabah bege ngan syaratnya tingali kudu paham karena usoro dina surat Ghafir ayat 60 ud'uni astajib lakum tugas urang entong ngilu kana tugas pangeran hak urang tong ngilu biung kana hak pangeran tugas urang mah ud'uni ngadua menta ijabah mah urusan sah nu sok jadi capek karena hati nu ngakibatkeun wirid eureun hijib eureun doa eureun jelema tersebut setelah ud'uni sok ilubiung kana wilayah astajib lamun jelema geus kadua ngahuhulang di posrona Gusti irahanya hasilna nah eta jelema ngarap-ngarap ijabah jalma nu ngarap-ngarap ijabah hakikatna daftar jadi Tuhan kecil ulah model ayeuna deh urang salat urang ngaji urang ibadah geus we tugas di Allah titik tong ngarap-ngarap surga dan di arep-arep ayeuna moal didikeun moal ya Allah mingguan ayeuna muludan ayeuna abdi hayang surga cek malaikat teh can waktuna Pak da ka surga mah kudu maot heula mau hayang ka surga isukan yang penting aya kudu diumumkeun dae hareup teh tadi ana kahareup di mana guru urang ngajak awrod doa bersama istighosah jeung sajabana ngamargina urang geus capek ieu Covid-19 geus mangbulan-bulan teu beres-beres bari nempor lagi encan pan makhluk lagi teh saya kucing sih naon. Nah, urang tong alif mana? Aturan pemerintah bener tepat eta mah wilayahna. Tugas urang ti Rasul la yarudul qada'a illa du'a. Teu bisa nolak kana hukuman Allah kecuali doa. Atau hadis lain ad-du'a silahul mukmin. Doa teh senjata orang mukmin. Lamun urang dihantam dengan berbagai ujian contohna Covid-19 ngaduana eureun istighosah pere atuh si eta mungkin bentaheun teh ini da kitu balawargi sadayana
Namarina urang anu Allah, ijabah anu Allah, doa anu Allah, kopi anu Allah, kabeh penyelesaian ti Allah. Bebeja we lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Nah, dina kaharep. Ngan sakitu amanat disimpulkeun ieu, lamun doa hayang tokcer, lamun doa hayang kes, urusan omekeunana lain wiridna. Ieu mah hayo punta ganti wirid. Dijajah ka dieu, mas kawinna teh naon maharat teh kebo sapasang. Anu bule gitu, terus hidup ditolak. Dirikan 40 penting ke hasil. Menang dibejakan, bimbah anu bagan tarawang. Jadi kudu mau hayam hidung, jeung letah-letana hidung hese. Koten diiupan cek. Coba kan, teu hasil keneh. Jigana kudu kambah itu ngan mawa meh hidung. Kabeh. Akhirnya capek kan Kak. Gunta ganti wirid hantem. Padahal orang sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada wirid yang membuat kaya, tidak ada doa yang membuat kaya. Wirid doa kabeh ibadah. Teu aya di lemur sawah jelema ibadah jang duit, lamun ibadah jang duit ar jadi imam balik berjamaah meunang 3 karung atuh. Saur pangarsaannya anu ti payun ibadah urang mah lain jang surga, ibadah urang lain jang dunia, ibadah urang mah jang ulang tarima kana nikmati Allah nu teu bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nah, nama rek salat niatna ulang tarima ka Allah. Rek ngaji niatna ulang tarima, terasa kabeh niatan kitu. Surga. Tapi keukeun Gusti anu mah sakret urang-urang bersama gitu tah. Gusti anu keukeun bang hayang surga apa naon? Nah, ada mereka bang. Anu bogoh anu petot aya ti hayang sahini, bener kitu teh. Pokona Gusti abdi mah keukeun hayang surga. Salat abdi rek ditukeran ku surga, cek pangeran. Oke. Salat ente hayang ditukeurkeun ke surga mana? Ngan salat maneh kudu sesuai posna aing. Aing mosan salat maneh husu, syarat komplit, rukun komplit, sunat abad sampurna, sunat hayat sampurna, kegae ditukeran di surga, ngan posenang kudu aku dijieun kami mana? Husu. Dibuktikan ya salat nanti ka penting ayeuna. Malah we kitu. Usuna teh keur takbiratul ihram, sauhana ngasupkeun juznya qos dupar dia taknya usoli pada sudi geus bar mah macaan samping batur. Kaos kalau dibaca, komo di masjid aya kaligrafi mah ditelak-telak we da khotbah teh khotopi. Khotopi teh khot samar, khot rehani ban apa sih mun khot nasa, rehani, dewani, dewana jali, khotopi ku ngajalajar dibaca teh naon nya kitu mimpi di mageungkel kitu. Eta keur salat. Ya Allah ya Rabban, komo nu gegeran mah ulah we. Nah, pala lagi ternyata lamun diudaganinya silahkan salat urang ditukeun di surga ngan kudu sesuai jeung pesanan pangeran. Ternyata dibuktioskeun salat urang mah teu akur jeung pesanan pangeran. Maka teh kahareup ngamanfaatkeun umur sesa ibadah urang sing semangat ngan niatna rek mulang tarima kana nikmati Gusti. Di mana urang aurot, di mana urang ngadua, di mana urang istighosah jeung guru niatna hiji unik abdi mah ngalaksanakeun parentah, abdi mah ngalaksanakeun tugas, ijabah nyangakeun kumaha Gusti. Nah, lamun doa model kitu kondisi hatena yakin ieu doa bakal tokcer moal dianyuk. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.